Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas genep tepang deui dina video pangajaran basa Sunda. Dina video ayeuna hideup bade diajar latihan soal ujian sakola atanapi US basa Sunda. Sateacana pedaran di kawitan hayu sasarengan urang ngadua. Macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayeuna praku hideup regepkeun materina. Nomor 1. Katuangan tina sampe menang marut dieusian oncom sarta digoreng nyaeta titik-titik. A. Misro, B. Bakwan, C. Cireng, D. Comro. Nomor 2. Hui ngandung titik-titik nu sarua jeung beas. A. Rasa, B. Gizi, C. Warna, D. Rupa. Nomor 3. Bahan utama keur nyieun surabi nyaeta titik-titik beas. A. Bubur, B. Tipung, C. Sangrai, D. Bubuk. Teks pikeun soal nomor 4 jeung 5. Danu, tos sabaraha taun Bapak icalan cilok? Mang Yaya, sigana aya kana 20 tahun ti jaman Bapak bujangan keneh. Nomor 4. Usaha Mang Yaya nu disebutkeun dina cutatan wawancara di luhur nyaeta titik-titik. A. Dagang cilok, B. Dagang bahan cilok, C. Ngalatih tukang cilok, D. Ngadekeun pabrik cilok. Nomor 5. Mang Yaya titik-titik usaha dagang cilok geus puluhan tahun. A. Ngamimitian, B. Ngabandungan, C. Ngaleukeunan, D. Ngambejaan. Nomor 6. Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu titik-titik mangrupa kecap bilangan. A. Jejerna, B. Caritaana, C. Objekna, D. Kateranganna. Teks carpon pikeun ngajawab soal nomor 7 sampai 10. Keur anteng takbiran di jero masjid, kadenge tukangeun masjid barudak ayeuh-ayeuhan. Beretek Kang Haris muru ka tukang. Sing horeng teh barudak nyarurakan domba nu keur diadu. Domba nu poe isuk bakal dikurbankeun. Domba teh mundur duanana. Sieut bledag diadu sirahna. Ger barudak surak. Kitu jeung kitu wae. Nanaonan eta teh? Kang Haris ngogorowok ti lawang panto masjid. Barudak nu keur ayeuh-ayeuhan ngadadak jempe. Buriak lalumpatan. Nomor 7. Cutatan carpon di luhur nuduhkeun yen ngadukeun domba mangrupa titik-titik. A. Pagawean sapopoe, B. Kalakuan kurang hade, C. Kalangenan barudak, D. Gangguan kana ibadah. Nomor 8. Latar tempat dina cutatan carpon di luhur nyaeta titik-titik. A. Buruan masjid, B. Lapang main bal, C. Kandang domba, D. Pasar domba. Nomor 8. Latar waktu dina cutatan carpon di luhur nyaeta titik-titik.
A. Poe Lebaran, B. Malam Lebaran, C. Isuk-isuk, D. Pas sore. Nomor 10. Amanat anu kapanggih dina cutatan carpon di luhur nyaeta titik-titik. A. Ulah gandeng di masigit. B. Barudak kudu takbiran. C. Kudu mikanyaah sasatoan. D. Kudu loba ngingu sasatoan. Nomor 11. Barudak keur ayeuh-ayeuhan buriak lalumpat. Kecap anu ngagunakeun rarangken tengah al nyaeta titik-titik. A. Barudak, B. Ayeuhan, C. Buriak, D. Lalumpat. Regepkeun teks rumpaka kawih pikeun ngajawab soal nomor 12 sampai 15. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah nungumbara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toek saperceka nyengga dharma anu nyata. Seueur pajajaran muga tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa. Miara pakaya memang sawajibna ketentiten rumawat tanah pusaka. Nomor 12. Kawih Tanah Sunda eusina nyaritakeun ngeunaan titik-titik urang Sunda. A. Kebiasaan, B. Kalangenan, C. Kawajiban, D. Kapinteran. Nomor 13. Miara pakaya Tanah Sunda mangrupa kawajiban titik-titik pajajaran. A. Urang, B. Sepuh, C. Seuweuh, D. Mojang. Nomor 14. Urang Sunda kudu titik-titik nyangga dharma anu nyata. A. Toweksa, B. Wasa, C. Wibawa, D. Kukuh. Nomor 15. Juru rumpaka kawih Tanah Sunda nyaeta titik-titik. A. Mangkoko, B. Gun Gunawi, C. Edi D. Iskandar, D. Nano S. Tengetan rumpaka pupuh magatru ieu pikeun ngajawab soal nomor 16 sampai 18. Munggu hirup di dunya masing alakut silih asah silih asih sirih rojong silih asuh sangkanting trim ieu nagri raharja tangtos karaos. Nomor 16. Lamun warga masyarakat alakur tangtu nagri bakal titik-titik. A. Raharja, B. Beunghar, C. Subur, D. Mekar.
Nomor 17. Hirup sauyunan luyu jeung sila ka titik-titik dina Pancasila. A. Hiji, B. 2, C. 3, D. 4. Nomor 18. Watek pupuh magatru nyaeta titik-titik. A. Gumbira, B. Pepeling, C. Banyol, D. Kaduhung. Nomor 18. Dina hiji pada pupuh magatru diwangun ku titik-titik pada lisan. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Nomor 20. Bapa nuju titik-titik huut. Ragam basa hormat pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta titik-titik. A. Meser, B. Meuli, C. Ngagaleuh, D. Ngajual. Nomor 2 hiji. Jalma anu titik-titik mah dipikaresep ku sarerea. Babasa nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta titik-titik. A. Hampang birit, B. Hampang leungeun, C. Hejo tiang, D. Leutik burih. Nomor 22. Dina ngahontal cita-cita, ulah titik-titik. Paribasa nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta titik-titik. A. Buruk-buruk papanjati, B. Unggut kalinduan gedag kaanginan, C. Buburuh nyatu di upah beas, D. Elmu tungtut dunya siar. Nomor 23. Dina biantara bagian panutup diantarana nepikeun titik-titik. A. Sanduk-sanduk, B. Salam pangwilujeng, C. Maksud biantara, D. Uar pangajak. Nomor 24. Salah sahiji program pikeun miara kasehatan barudak sakola nyaeta titik-titik. A. Posyandu, B. Imunisasi, C. Dokter kecil, D. Kerja bakti. Ayeuna nomor 25. Biantara teh kudu tatag. Nyaeta nepikeun eusina kalayan tetela tur henteu loba titik-titik. A. Ngahuleung, B. Ngalamun, C. Ngarandeg, D. Ngajentul. Barudak sakitu materi pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sahabat, sahabat,